tidak ada di kesempatan sore berbahagia menampilkan seorang pelawak tunggal yang siap mengocok perut Anda lewat acara dagelan yang kami persembahkan. Inilah Glamor bersama pelawak tunggal La Velor. Penonton dan dapat menyaksikan acara kami Glamor bareng Novi Dada di kesempatan sore berbahagia yang siap mengocok perut Anda. Inilah pelawak tunggal La Velor. Suka terek maju deh sih hidang banget kita ditunggu ada aran baran kedengi maghrib aing teh bagian waktu sebulan teh hidang saya tamah ya Allah ya Robbi tadi odong-odong joget wae bagian aing jogetan wae teh hidang ya Allah tolong pira kowe bintang tamu disesakeun wis kaji teh dipanggil kudu jahat bolon dipanggil titah naon Wak? Hah? Dipanggil titah naon? Hah? Hah? Ya teh ngambek lila teh nyapa ya orang teh pati-pati dipanggil kajian titah ngahibur titah nama di luhur panggung pateker anu nonton di panggung anu ngalawak di dieu ya Allah suka teh tersesaman lain kasih sih majalah suka teh bintang kaboge. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisnya jalannya ke situ bolan muter. Aya artis yang tabrak odong-odong. Ya Allah tolong kuat terlepas. Juga cerek benang wi. Iya deh ngaluarin motor ada dijual ya Allah menita hari wi ngomong iya deh nyoting kan nyoting betina naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian saya akan Allah tuh hidang saya tambah aing teh kaul ngomong boloon aja dong siapa teh dibayar ngalawak lagi ya Allah tolong. Semoga kami ucapkan sekali lagi ibu-ibu ya bapak-bapak amun uing salam dijawab nu kompak lamun dengan sama sapijar aya deui wae ya Allah lain tadi aya naon Wak? Eta mobil kaliwat tindang banget aing teh ari jalan heula punten-punten mah sia aing kuat keder Wak kulan kernaon Wak? Kernaon keur wak-wak mereka di cicing saya ngomong wae dari deui wae awas jangan katabrak jangan kena mundur awas salah saya yang jadi tai mobil aing cari aya deh naon deh offset ya Allah tolong gas diuk anu cantik diuk cantik lawak ya Allah aya naon deui eueuh sugan teh aya sekali deui Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah mungkin ngeplek meuli opak pakai rengginang
macanya kompak yang tenang ya. Sekali lagi siga lebih aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja dong, siapa kudu? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya dipanggil oleh Bapak Hajat, yaitu Bapak Suem. Bisa. Bapak saha sih? Tanyakan, Wak. Anu Hajat Bapak saha? Aisyah di dia ngajadok apa anu Hajat teh hidang. Iya apalin, saha? Mana anu Hajat? Ya kaji atuh, mana di kita teh hidang tak kaji tah. Mana banget tadi dia? Saya tak kaji hidang nyoting teh. Anu Hajatna Bapak saha? Bapak Warto. Erek nyium. Ngomongnya ti para rugu. Anu hajatnya Bapak Sumanto cenah. Bapak Warto teh hidang Bapak Sumanto. Emang beki jempol. Bapak hajat itu Bapak Sumanto, Ibu Warsina. Salah deui wae. Tanti nyaho ibu sate nami nu hajat teh ibuna teh. Bapak Ita, Ibu Sumanto. Saha deui ya Allah, salah deui wae. Bapak. Ya Allah ditadi atuh. Bapak Ita nu teneh mati. Ibu Supati. Ibu Supati. Yang mana nyunatan Bapak Wanto? Tahu sih? Dibalik Ibu Semanti disunatan. Ay jadi kedor ya Allah. Irahan nyanyi. Ya Allah kot mengsol susuna. Ajur-ajur kan menteri. Bapak Ibu Hajat anu mana? Jinten enjing atau duka ayeuna rek nyunatan anaknya, mudah-mudahan anaknya anu jadi anak yang soleh, yang nurut kepada kedua orang tuanya, dan juga dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan juga mudah-mudahan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu tak amin burut balik-balik. Amin. Enggeus aing ngomong nih enggeus. Amin. Enggeus emang doa. Baiklah, saya akan bawakan satu buah lagu untuk Anda, yang mana untuk menghibur Anda semuanya mah. Anda semuanya mah. Semuanya. Nah eta semuanya akan dihibur dengan lagu yang perdana. Saya kalau ngalagu itu bisa mati 7 orang. Ngalagu naon, Wak? Ngalagu ludung. Baiklah, saya akan nyanyi anu kira-kira beak 2 piring. Nyata nyanyiuk sangu, nyanyiuk angin, nyanyiuk sambel. Baiklah, saya akan bawa satu lagu untuk Anda. Lagunya Tilil kombinasi Siden madiuk ya ampar-ampar pakai ampar coy. Aisyah di amparan aing teh juri. Ya Allah mules. Naon, Wak? Iya kagencet balahan. Kagencet naon? Kagencet sendal. Aing kumaha aing sih? Ganjel, Wak, diganjel, Wak. Ribet deh aing jadi nyindan. Tuan hajat nak korek cemere anggel-anggel acan ampun aing mah. Tah. Semoga urang ngacengkeun ya Allah. Urang lajengkeun dina laguan Sunda nyaeta laguna Tilil kombinasi. Nada dasar proek. Siga hitut siapa? Proek entut. Aduh, awalnya aja dong wae. Siap.
Ngareunehan aing heula aing heula manya suling heula aing heula kakarak suling aduh ya Allah apa terima kasih suling asik di kuburan aing sieun ari deui nyajang Allahu Akbar masih aslinya sesajen aing ngadukun bolon banyak ngadukun di tempat ku jelema sia sangaran ya itu dukunan ku aing teh jeung ngira-ngirakeun ih saya mah Bapak hajat bapak gelukung Aisyah ngasih dongeng tukang kendangna di kendangan bolong akap goblok akap hidang dilil bapak hajat cah kan ngarunuhan ngarunuhan Aisyah kebagian tuh sore lang iya dong minum bola nyanyi beren emang rek pasti yang minum bola di atas ngedar samangka bolon aduh bari nangis nak di haus meren celemanya ka dia ya gua hausnya mah dia aing modal ku geledekin teh ku cai aing ya Allah hiji 2 kilo 4 5 buset bayangan ngapolaan siangan balik-balik ngejar sangu aing mah dipelakan lari jumbo bolon pokoknya aing siamun aing diimpus ya gantian ku sia ya Allah beak habis aina astagfirullahaladzim 1000 aing ngek iraha bisa tililna sakali deui bapak aja dipanggil kuing nyanyi tilil ibu hajat kakaraknya ho aya sinden ka colok kumik tilil ibu hajat kuning cicing moe hah baca kunaon astagfirullahaladzim eta mah kecelakaan engap juri saja tilil ibu hajat mau datang ku lagu tilil mah lagu dangdut ayo lagu dangdut ayo ke dangdut laguna eta lagu kosidahan lagu magajir jang Piraha wa piraha ayeuna bolon teu menang lagu magajir ayo coba magajir heula lamun laku magajir syukur teu laku diobral aing ieu make kendang wa make kendang ya make kendang mah make bedug obong-obong kosidahan kendangnya ditabuh wa ulah colokan bae make obeng bolong-bolong sakendang oh make gitarnya wa make juring gitarnya dipetik wa tong dipotongkeun we ame bisa kasada ih kepet ku aing sia disuling antong wa make suling si kastari teh sulingna ditiup sulingna entong digegetan bae supaya remek dia titiupan piraku jadi lamot
Oh, pakai organnya, Wak. Ake si ono tas. Organnya pencet, Wak. Sareane ku sia julen. Kira nyanyi naing. Teu nyanyi ah. Make naonnya sia make sepatu. Beungeus sepatu ku aing. Wak, mikna disada. Entong pareman ku sia ke dibeuleuh ku aing. Di bager artis teh nya. Bager beungeus sia galak tuluy kitu mah. Laguna kosidahan seberal. Laguna Kosidahan. judulna Ngadahdir Magadir. Laguna Kosidahan. judulna Magadir. Laguna Kosidahan. judulna Magadir. Laguna. Asal laguna wae teh hidangan. Musik. Bening bolongo wae nu nongtona. Kaplok henteu nyawer henteu. Bolongo wae geus siga panto. Nyampan cana naon, Wak. Musik. Magadir ya qalbil ala. Magadir. Magadir ya qalbil ala. Magadir. Magadir. Iltabi ala. Magadir. Magadir. Iltabi ala. Magadir. Siap. Magadir deui wae geuningan. Iltabi ala. Magadir. Siap. Eta geus Magadir deui wae ibu-ibu. Aing teh duduk-duduk. Iltabi ala. Magadir. Ya Allah ya Rabbi, Magadir teh duduk-duduk, tilir teh duduk-duduk. Iltabi ala. Magadir. Ya. Eta Magadir irahangeun ajureng. Aing teh nyanyi Magadir. Iltabi ala. Magadir. Wak, Wak. Aing teh kapas jureng. Ayo rek nyawer cenah urang dieu. Laguna Mawar Bodas. Siap ya, Bu? Serius ah. Anu menang saweran, aing teh menang saweran bolon. Wen. Waduh sih po juri gitu. Teh hidang setan mah. Musik. Asik. Kage ibu hajat panggah payun. Ah, sudah. Aja.
Mapai jalan satapak Ajujug kahiji lembur Tekan rasa capeknya Jalan ayah Hujan ang Koredar gelap Daya pisan perniuhan Sanajan awak lang cucut Cepat beli kajen beli ando joget malulu mana aja Asa nepi ka tempat jika kok ai Mawara bodas Lumul lila kalah Sugang teh moal bakal Kemangge saya nuboga Kemangge asa hoyang Bolange asa hayang Dekat sawah Di anggaran Dekat pikir Mina Sugang teh moal bakal Kemangge saya nuboga Orang pipaya kita Mikiran pipaya kita sih Arek boal Gue bangga bikin hecek Aduh Dia tanah ngambek wae Asik Mapai jalannya setapak Ajujug kahiji lembur Teka rasa capeknya Sabab ayah Pendidik eyang Hujan angin ngedor-dor gelap Iya masih enak Awak lang cucut Cepat beli Kajen teuing Sing Open Soek ya duit tak Tidak eta mah Anu dituju Arek nyolong Mawara bodas Nyumuan lila kalah Ya Allah Kita mah bijak Ayah nu boga Dipanggil asa hoyang Dipanggil asa hayang Degan sawah Di anggaran Buset Eta mah geus kita mas banget aing teh Dijanjina Sugat teh moal bakal Moal awe gawe moal Aya nu boga Dipanggil ibu salah lain Bos Hei Bos Ayo tong berak cangking wae Alhamdulillah Iya yang punya pohon duit Bulannya tarik habis soe Jangan soe Yang lain kita nganggur ditarik habisnya Nyanya duit soe Oal mapai Jalannya satapak Kajungjung kahiji lembur Teka rasa capeknya Sabab ayah Hujan angin Leungeuna ibu Ya Allah kieu wae leungeuna Geniuhan Sanajan awak lang cucut Teu paduli Kajeun teuing Nu penting masa nepi Ka tempat anu dituju Mereka longok mawar Arek boang aja tuh di harap wae Beli bau mah Yang dituju Bakal kemangges Ibu hajat bapak hajat Ada hajat tak Dekat sawah Lain karamanya ber boang Dekat pikir Kita dina
bakal kemangga saya nu boga di asa hayam mulai asa hayam. Yo dilanjutkan karena acara sulanya. This.